biru. Hatur nuhun. Sami-sami teteh. Tepang munggaran duh di pasimpangan tepung di harita manggung rayagu Loh, waktu di mana itu Kang Tata? Kapan dinu gedung? mundut lagu diserat na amplop biru Kumaha implik-implik na? implik na cilaka lamun digugu teu disangka serat biru kanggo abdi jentrena mah mikarep ka ieu diri hayang seri jero ati rarasaan ngora deui panuningan abdi mah geus rumah tangga tepung katilu di Ramayu amprah teu dihajar sarua boga dulur di ditu Terus jadian eta mah. leuwih bebas manehna wani ngarayu ngan implik-implikna cilaka lamun digugu teu disangka gara-gara amplop biru unggal poe dakar kita rama mayu diwaleran seratna memang teu pardu Nah, memang teu diwaleran sieun manehna bener nyatang tos penuh. du istighfar abdi teh geus anak incu Sinenaya kateuing iman seni jadi kesempatan lunturna komara seni diwawajit ku sorangan Gusti seni tradisi yang angka seni pribadi nedekeun seniman lurah yujung-jung seni kisunda seni kisunda kang tuloba gobodana ngan kumaha seni
seri jero ati rarasaan asa ngora panuningan api mages lumatrah tepung katim dup tindra main amkrab jadi hajat sarua boga dulur di dieu leuwih bebas manehna wani ngarayu Maha implik-implik ngan imprik-imprik na cilaka lamun digugum teu disangka gara-gara amplop biru unggah poe dahar getara mamai diwaleran serat na memang teu pardu teu diwaleran sieun manehna bentu duis pipar abdi teh geus anak pincu Gade Kang Tata mudah-mudahan atunya urang teh ku ayana amplop biru teh nambihan kasadaran kanggo para seniman. Nah itu karena bisa saya bisa Ikuna mudah-mudahan deui we seniman urang teh langkung nambihan kamajenganan. tah laras mangayat bisa deui atuh seni Sunda teh dimumulena iwati urang sadayana khususna urang Sunda nyamuhun